para pamirsa, simkuring Silvi Apria Dewi. Dina kasempatan ieu simkuring bade maoskeun berita anu judulna lauk sapu-sapu bisa dijadikeun pakan jeung pupuk. Belasan ton lauk sapu-sapu hasil tangkap di walungan di situ di Jakarta. Lauk ieu dipikawana minangka lauk invasif sabab jumlahna terus nambah serta bisa ngarusak ekosistem perairan mung kaganggu kahirupan lauk sejenna. Tapi lauk ieu malah dimusnahkeun ku cara dituduh ku pamarentah di Provinsi DKI Jakarta. Mantan Menteri Kelautan jeung Perikanan Susi Pujiastuti nyayankeun kana langkah eta. Numutkeun anjeunna lauk sapu-sapu anu geus ditangkap teh saenyana teu kudu langsung dimusnahkeun sabab bisa dimanfaatkeun. Lauk ieu bisa diolah jadi pakan ternak, pakan lauk nepi ka pupuk organik anu manfaat pikeun tatanen. Susi ngajelaskeun lauk sapu-sapu cukup dicincang tuluy dikubur di lahan tatanen supaya jadi unsur hara anu bisa nyuburkeun tanen. Sajabat ti eta lauk sapu-sapu oge dipika nyaho ngandung protein, kalsium, fosfor, jeung vitamin B anu hade pikeun awak. Sanajan kitu, lauk sapu-sapu anu hirup di perairan Jakarta geus tercemar ku limbah logam jeung arsenik, sehingga teu aman lamun dikonsumsi ku manusia, serta bisa ngabahayakeun kesehatan. Kitu berita anu bisa simkuring sampaikan. Hatur nuhun, wilujeng enjing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing pamirsa, kali ieu simkuring salsabila bade nepikeun hiji warta ngeunaan salapan relawan Indonesia nu ditangkap sakaligus menang penyiksaan ku tentara Israel. 18 Mei 2020 genep, aya salapan warga Indonesia nu jadi relawan kemanusiaan di Palestina ditangkap ku tentara Israel. Kajadian ieu lumangsa nalika maranehna ngalaksanakeun misi bantuan ka Gaza. Salila ditahan, sababaraha relawan ngaku menang penyiksaan di tentara Israel, dimulai ditajong, ditonjok, nepi ka disetrum. Saenggeus sababaraha poe ditahan, akhirna parelawan bisa dibebaskeun sekaligus dibawa ka Turki pikeun menang palindungan. Pamarentah Indonesia jeung pihak kedaulatan Indonesia mantuan proses penyelamatan para relawan supaya balik dina kalayan aman. Sakitu wae anu tiasa kusimkuring tepikeun, mugi ieu aya manfaatna jeung urang sadaya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing permisah tepang deui sareng simkuring Rina Sapitri dina program Warta dinten ieu. Warta sumping ti Jakarta Pusat. 2 kareta api nyaeta KAJK tinggal jeung KA Serayu ngalaman kajadian anjlok di wewengkon stasiun Pasar Senen dina poe Jumat 23 Mei 2020 genep. Dumasar kana informasi ti kumpulan News, kajadian eta nyababkeun petugas langsung turun ka lokasi pikeun mariksa roda kareta jeung jal rel. Dina video anu sumerbar, ketinggali salah sahiji gerbong kaluar tina rel anu matak perjalanan kareta di samuderan stasiun kantos kaganggu. Ini kayaknya kereta Serayu yang ini nih. Ini bagian belakang yang anjlok. Nepi ka ayeuna, panyebab pasti tina kajadian eta masih dina patalutikan pihak anu patali. Acan aya laporan ngeunaan korban jiwa dina kajadian ieu. Dipiharap pihak pekereta-apian tiasa gancang nanganan masalah ieu, sangkan perjalanan kereta api tiasa normal deui sareng kajadian sarupa teu kajadian deui. Sakitu warta dinten ieu simkuring Rina Sapitri hatur nuhun kana waktos anjeun. Dunggi tepang deui sareng wilujeng neraskeun kagiatan. Wilujeng tepang deui sareng simkuring
jeung Rifa Nur Azizah dina program Warta Sunda. Pemirsa, dinten ieu aya sababaraha warta haneut anu parantos disiapkeun ku tim reduksi ngeunaan kaayaan keamanan di sabundeureunh dina warta anu pangpayuna nyaeta ngeunaan aksi teror pasieun anu nuju janten sabibir hiji serta ngagenjleungkeun masyarakat di salah sahiji wewengkon di Jawa Barat. Warga di luar Kabupaten Bandung Barat ayeuna nuju dironjong ku rasa kasieun anu kalintang ku harap. Hal ieu dilantarkeun ku ayana aksi teror di hiji oknum jalma anu teu pikawano anu ngahaja nyamar make papasian bodas nyarupaan sosok pocong. Anu lamun pikasieuna sarta ngahariwangkeun ieu sosok pocong teh sanes ngan saukur heureuy pikeun nyisieuna. Tapi oge katinggal nyandak parang seukeut bari ngalumpeureun di jalan sarta pakarangan imah warga. Ieu kajadian pikasieuna lumangsung dina sababaraha peuting pamungkas di bulan Mei ayeuna. Dimasarkan laporan keluarga setempat, aksi teror ieu biasana kanyahoan nalika kaayaan lembur parantos sepi. Nyaeta sabuneureun tabu 2 dugi ka tabu 3 subuh. Warga anu kependeran nuju ngaronda atanapi bade angkat ke pasar merasa ruas. Sarta langsung kalabur narian salamet saatos ninggal eta sosok. Dugi ka dinten ieu motif atanapi alasan kunaon palaku teu ngalekukeun ieu aksi. Masih kena janten tanda tanya anu ageung sarta ditalungti ku aparat. Aya dugaan yen palaku ngahaja ngagunakeun papasian pocong minangka modus enggal pikeun melancarkeun aksi kejahatan. Sapertos ngabegal atanapi mauk barang milik warga. Ucara nyiptakeun rasa paur heula di lingkungan masyarakat. Pikeun nungkulan ieu karesahan, aparat kepolisian ku Polres Bandung Barat parantos turun langsung ka lapangan. Polisi ayeuna nuju ngalaksanakeun patroli skala ageun dina unggal putih sarta mariksa sababaraha saksi di lokasi kejadian pikeun mudag jeung newak palaku anu geus ngarewong ka tentara umum. Pihak aparat oge ngagenderaan kasakumna warga masyarakat. Sangka tetep tenang, ulah gampang kapancing ku isu anu cantang tu benerna. Sarta kedah ningkatkeun deui siskambling atanapi ronda wengi di lingkunganana masing-masing. Pemirsa, upami salira ninggal aya hal anu nyurigakeun di sabundeureunh bumi, mangga langsung laporkeun ka RT RW atanapi ka kantor polisi pangdeukeut. Warta tadi sekaligus pamungkas lawungan urang dina dinten ieu simkuring Rifa Nur Azizah amit mungkur amit kepak ilujeng tepang deui dina warta nu salajengna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana, kumaha kabarna? Mugi asing daramang sadayana. Hayu urang kawitan heula warta poe ayeuna. Lembur panggung Bogor sora takbir ngageuyeupkeun ti unggal juru masikir ngagedur ngahejuan suasana poe dudahahat tahun 1445 Hijriah atawa tahun 2026 Masehi poe Kamis. Sanajan isu-isu keneh semangat kurban geus katingali di para umat Islam anu ngariung di Masjid Al-Ikhlas Desa Lemut Panggung Kabupaten Bogor. Kamar kaayaan di masjid-masjid segala di Priangan seperti di Bandung, Sumedang, nepi ka Tasikmalaya teu beda. Kurban tahun ieu jadi bukti yen sumangat gotong royong jeung silaturahmi kian kental. Sakitu wae warta poe ayeuna abdi Najrina Mailani pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing pamirsa, dina warta dinten ieu abdi Monica Maulida bade ngadugikeun warta utama nyaeta harapan anyar dina sakola rakyat. Aya beja pendidikan di pemerintah Indonesia ngeunaan program sakola rakyat. Ieu program merupakan sekolah gratis dikeun warta utama nyaeta harapan anyar dina sakola rakyat. Aya beja pendidikan di pemerintah Indonesia ngeunaan program sakola rakyat. Ieu program merupakan sekolah gratis dikeun barudak tina kulawarga kurang mampu. Dina ieu program, murid meunang fasilitas lengkap seperti asrama, dahar, seragam, jeung alat sekolah kalayan gratis. Pemerintah miharep program sekolah rakyat bisa ngabantu ngurangan angka barudak anu eureun sakola jeung ngajadikeun pendidikan leuwih rata.
kalian diajar pendidikan umum, murid oge bakal diberi pendidikan karakter jeung keterampilan hirup pikeun bekal ka hareupna. Masyarakat ngabagiakeun ieu program kalayan HD. Jeung mihareup palaksanaanna bisa lancar di sakuliah Indonesia. Abdi Monica Maulida ngalaporkeun. Hatur nuhun jeung dugi tepang deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing para pamirsa nu dipika hormat, wilujeng dina siaran warta dinten ieu mangrupi informasi anu tiasa kami sampaikan pikeun anjeun sadaya. Jakarta Polda Metro Jaya hasilna ngungkap 127 kasus kejahatan jalanan dina periode hiji nepi ka 22 Mei 2026. Dina 127 kasus eta, aparat kepolisian nangkep 173 tersangka anu kalibet dina kasus eta di sababaraha daerah DKI Jakarta jeung sakurulingna. Metro Jaya yang ngajelaskeun operasi ieu mangrupa bagian tina upaya ningkatkeun keamanan jeung kerapihan masyarakat. Utamana dina wanci wengi nalika kejahatan teh condong naik. Jenis kejahatan anu kapanggih mimiti ti begal motor, jambret, rampokan, jeung tawuran antar kelompok. Urang bakal terus ngalaksanakeun patroli rutin utamana di titik rawan. Tujuanna sangkan masyarakat tiasa rawaseun aman nalika kegiatan sapopoe. Boh anu damel wengi, boh anu balik telat. Cek salah sahiji perwira Polda Metro Jaya. Laporan di masyarakat dianggap penting pisan pikeun ngabantu polisi rancang tindak lanjutan serta nyegah kejahatan berlangsung. Sakitu bartana biasa kami sampaikan, hatur nuhun atas perhatianna jeung watosna. Mugia sadayana salawasna dina kahayaan sehat jeung rahayu. Wilujeng enjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana di dieu abdi bade ngadugikeun warta terkini kalayan hiji topik utama nyaeta ngeunaan kaayaan ekonomi Indonesia ayeuna. Nilai tukar rupiah kana dolar Amerika Serikat ayeuna terus melemah nepi ngahontal kurang leuwih 17.800 per dolar Amerika Serikat. Kaayaan ieu nyebabkeun masyarakat jeung para investor leuwih waspada kana kondisi ekonomi nasional. Sababaraha ahli ekonomi ngajelaskeun yen melemahna rupiah dipangaruhan ku kaayaan pasar global jeung kuatna nilai dolar Amerika Serikat. Pamarentah jeung Bank Indonesia ayeuna terus keur ngalakukeun rupa-rupa usaha pikeun ngajaga stabilitas ekonomi supaya harga barang jeung kabutuhan masyarakat tetap terkendali. Dugi ka dieu warta terkini dinten ieu ngeunaan melemahna nilai rupiah kana dolar Amerika Serikat. Mugia informasi ieu tiasa janten pangawaruh pikeun urang sadayana. Hatur nuhun kana perhatosanana. Mugia urang sadayana salawasna dipaparinang kasehatan, kasalamatan, sareng kalancaran. Abdi salaku nu ngadugikeun warta izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun patepang deui sareng simkuring Kurnia. Kelas 11 2 ayeuna abdi bade ngadugikeun warta tentang banjir di Bale Endah. Sababaraha minggu katukang daerah Bale Endah Kabupaten Bandung kenaan ku rupi-rupi musibah. Salah satuna mudalna cai walungan Citarum. Dumasar kana data anu aya kurang leuwih 1.536 imah katut wangunan sakola jeung pamarentahan ka-6 ku cai wahangan Citarum.
Penyebabna mudalna cai walungan teh sabab gedena cai hujan jeung lobana runtuh anu ngahalangan kokocoran anu ngabularkeun cai jeung ngayembang. Pamarentah daerah geus ngadata korban jiwa ka sababaraha tempat sabab dumasar kana hasil laporan ti warga masyarakat teu saeutik ayana korban jiwa anu kabawa banjir. Masyarakat Kota Bandung ngarasa prihatin ku ayana musibah eta. Masyarakat oge ngayakeun tarekah ngumpulkeun warga keur sumbanganeun ka warga anu kenaan musibah eta. Sakitu we warta anu tiasa simkuring sanggakeun sulik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing para pemirsa tepang deui sareng simkuring keueureun kadal indah. Di dieu simkuring bade mawa hiji warta nu ngeunaan kajadian anu matak sieun warga di hiji kampung. Dina peuting-peuting kamari, warga di hiji lembur di daerah Tangerang kaget ku ayana sosok pocong anu katempo cicing di hareup imah warga. Kajadian eta lumangsung kira-kira tengah peuting. Sababaraha warga anu keur nongkrong langsung lumpat sabab sieun ningali sosok bodas eta di tempat anu poe. Numutkeun katerangan warga, pocong eta mungcuhul sababaraha peuting berturut-turut nepi ka nyieun warga teu wani kaluar imah peuting-peuting. Aya oge anu nepi direkam ku warga sarta videona sumebar di media sosial. Sanggeus dipariksa ku aparat jeung warga sabunderan, tetela sosok pocong eta lain makhluk goib, tapi jalma anu ngahaja make kain bodas pikeun nyingsieunan warga. Ku kituna aparat ngelingan ka masyarakat supaya ulah gampang percaya kanu isu acan eces buktina. Sajabati eta ulah nyieun kajadian bobohongan anu bisa ngarugikeun batur jeung nyieun karesahan di lingkungan. Sakitu wae warta ti simkuring mugi tiasa janten pangajaran pikeun urang sadayana. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Wilujeng siang pamirsa, tepang di sareng simkuring Kanza Mulia di Nararaga Warta Kasundaan dinten ayeuna. Sababaraha warta anu haneut parantos disayogikeun pikeun marengan kegiatan pamirsa dinten ieu. Pamirsa, warta munggaran dongkap tina ramena media sosial perkawis isu teror pocong anu midamel resah warga di wewengkon Tangerang sapertos Cipondo sareng Pondok Raji Ciputat. Nanging saatos ditalungti ku pihak anu berwajib, teror pocong anu viral teh tetelah henteu leres nepi hoaks. Pihak kepolisian masihkeun yen foto-foto anu sumebar di sababaraha tempat mung saukur hasil editan AI anu dihaja disebarkeun ku jalma anu teu tanggal waler. Salian ti editan AI, kajantenan sanesna di lapangan oge nembongkeun yen pocong anu katinggali keluarga teh tetela mangrupikeun kalakuan barudak pengamen anu ngangge kostum atanapi cosplay pocong pikeun nyingsieunan warga. Patugas oge ngorowokeun ka sakumna masyarakat sangkan tetep tenang, ati-ati, ulah gampil percaya kanu beja-beja anu sumebar di media sosial anu can eces bebeneranana. Margi masalah keamanan mah tanggal waler urang sasarengan. Pamirsa, urang tinggal laporan lengkapna tina cuplikan video ieu. Pamirsa, ku ayana warta ngeunaan teror pocong tadi janten panutup dina patepungan urang dinten ayeuna. Simkuring Kanza Mulia pamit undur diri. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wilujeng tepang deui dina warta anu salajengna.